Mitra anu mulia wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 23. Para wargi sadaya mangga harita teh para mitra sadaya atuh Raden Santiaji pang nama Nyimas Larasati anjeunna tiasa ngupingkeun atanapi ngadangukeun para mitra sadaya tiasa ngadangukeunnya swanten napas jalmi anu keur nyumput celiku ya wahewat para mitra mangga urang teraskeun dongeng judulna nyaeta Panji Wanara. Ari Raden Santiaji harita ngecageun lahunanana Nyi Larasati dikahanapkeun bari pokna dari anata. Nyai memening ka jero leuwih heula we sok asup ka jero walungannya keun akang nu bari ngayakinkeunana jelema nu keur ngintipnya nyainya. Nyala teu naon-naon gancang atuh lalas mah alungkeun we ka leuwih kangnya teu naon-naon sing talik we alungkeun ge da moal nyeli. Cok atuh heup sabada dipangku Nyi Larasati teras we dibalangkeun ka jero leuwih kudu janten rakana kecemplung lep geus kitu mah teu katingali deui. Nyi Larasati terus kokojayan ka dasar leuwih bari najan kitu ari pipikiranna mah terus nganteng kanu jadi lanceuk anu ceulina harita dipake pikeun ngadadangukeun kana kajadian saterusna du baris lumangsung. Ngajanteng sakedeung Raden Santiaji bari dina hatena ngagereneng di aing ayeuna geus ngojay di jero leuwih keun sia tumanina jeung ngarah aman kaayaanana dina ayana jelema nu datang ge moal bisa ngudag kitu wae moal bisa ngaganggu kanu jadi adi aing lantaran adi aing ka jero leuwih jero pisan arang langka jalma bisa teuleum jiga palika. Red kapalebah rungkun kirinyu nu waktu tadi dituduhkeun ku Nyimas Larasati Raden Santiaji harita nyarita adeui lalaunana keur tetela diberian kehebatan oge Nyi Laras teh lantaran manehna bieu bisa ngadengekeun sora nu jauh atawa nu lalaunan sedengkeun aing tetela lebeng tacan bisa keneh ngadengekeun naon-naon menatak heran nyaan lah Gatut Gajah mah teteh ilmu Aji Sabta Pangrungu teh amreun tapi sugannya Nyi Laras nyahoeun kana eta tempat sanu nyaho nyana aya jalma anu keur ngintip ka aing jeung ka Nyi Laras cing rek diteang ku aing gajeleng clek dina waktu sakedet netra. Raden Santiaji nu wujudna monyet geus ngagajeleng ka tempat nyumputna Ki Jagra. Malah harita dina kaayaan pohara gancang geus ngajanteng nyang hareupan Ki Jagra. Puatu pantes we upama Ki Jagra nepi ka kaget reuwas luar biasa. Malah dina hatena kukulutus sagala. Aduh, kurang ajar si monyet ram jadol di sia. Nyata lain monyet biasa ieu mah. Lain monyet sa monyet-monyet nah heueuh. Manehna awaseun pisan ning ka aing. Ayeuna kalah nyampeurkeun. Aing mah sia kurang ajar. Bisa pisan gaya kieu manyahan kurang ajar pisan si monyet teh. Waduh, aing kudu hati-hati kaya kieu mah lantaran sanu nyaho monyet kajajaden nu nangtung hareupeun aing boga maksud rek nyilakakeun ka aing. Ki Jagra terus nangtung bari males molotot ka Raden Santiaji. Raden Santiaji harita ngabedega nangtung bari molototan ka Ki Jagra nu kaperego keur ngadepong keur ngintip. Ngan ayeuna geus nangtung atuh gorowok Raden Santiaji nu wujudna monyet teh ngagorowok tarikna keur ka Ki Jagra. Mamang, keur gawe naon mamang bet ngadepong kitu. Ngintip poe dirinya aya naon make diintip-intip. Aduh. Kawas nu kasih Ki Jagra nyarita Arab-Arab
barisa kujur awak katingali ngalaleper kesa ngagarajag. Jawab atuh Mamang ulah tepuguh. Mangga. Ki Jagra maju salengkah ngadeukeutan ka Raden Santiaji. Geus kitu neger-neger maneh. Mamang, saha ngaran Mamang teh? Ih, Mamang mah Ki Jagra katelah mah. Mang Jagra nu disebatna teh kitu. Mamang keur ngintip ka kuringnya. Sumuhun ujang. Sumuhun. Naon sababna make diintip-intip? Dicerita kusaha Mamang make ngintip kuring sagala. Raden Santiaji ngarasa keheuleuh jeung panasaranaker kana kaayaan Ki Jagra nu kapanggih keur ngintip kamanehanana. Kieu ujang monyet, Mamang teh ai kawit nama ti Padepokan, ai pernah nama di tengah-tengah leuweung bungur. Mamang teh catritna Mama Kiai ngahaja we ngalanto ka dieu ujang Mamang teh nyaeta lunta-lanto luntang lentong. Saja nenganana guru Mamang Jagra teh ai guru Mamang mah Mama Kiai Ampel Gading ujang onyet. Kutan pang nama Mamang ka dieu narik naon atuh sanyana Mang Jagra teh. Ayeuna mah rada leuleuy nyaritana Raden Santiaji lantaran anjeunna ngarasa yakin yen Ki Jagra lain jalma anu niat jahat atawa rek nyilakakeun. Mang Jagra oge ayeuna mah geus tenang deui, geus kumpul deui pangacianana. Henteu ruas teuing jiga tadi, teu gempeur teuing atuh di model tadi, malah ayeuna mah manehna bisa nyarita kalayan salsenak. Heula ujang lah Mamang teh hayang nyaho heula we ngeunaan riwayat ujang sanyana ite atuh sabenerna mah. Saha ujang teh sanyana pangna aya di dieu? Nah jelema kawitna atawa kumaha pangna ujang bisa nyarita kawas manusia? Padahal waruga ujang monyet. Eta nu jadi heran Mamang teh. Cing sok dongengkeun kumaha riwayatna pangna ujang nepi ka kieu teh. Mang Jagra ngasongkeun pananyana lantaran ngarasa panasaran oge. Hayang nyaho ngeunaan kaayaan sanyana eta monyet kajajaden teh. Tapi Mamang kudu nuna heula eta sumpit ulah dicecekel wae. Ngarah uing salse ngajawabna atawa nyaritana Mamang. Ujang. Okeun urang tuna heula ku Mamang lah. Ngarah bisa tenang nyaritana. Rajong-jong ngobrol na ujang onyet. Tebaha para mitra kana sagala kahayang Raden Santiaji. Terus sumpit teh ditunda ku Mamang Jagra digolerkeun gigireunana. Dina hatena Raden Santiaji alias monyet kajajaden bet kekapi asem sagala. Nyaksian kaayaan Mamang Jagra anu katingalina si Janu geumpeur. Malah apanan awak nage nepi ka ngadeg-deg kawas jalma nu liliniun bae. Nyakitu deui eta jalma nu umurna kurang leuwih 40 taun teh. Atuh meuni sepa taya getihan. Najan kitu lantaran ngarasa keheul jeung ambek. Peda anjeunna make diintip-intip sagala. Atuh malahan mah sabadana Mang Jagra nunda sumpit. Nu digolerkeun gigireunana Raden Santiaji lajeng we tasauran tandesna keur. Kayuna da sumpitna geus dituna apa nanya ku Mamang Jagra. Nyagancang Mamang geura jawab ye kana kapanasaran kuring pang-pang nama. Jadi Mamang heula nu kudu ngajawab kana kapanasaran kuring. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangkeun dongeng harita para wargi sadaya atuh Ki Jagra atuh nurut kana pamentana sakadang monyet. Harita Ki Jagra nyarita deui, "Mangga ujang monyet? Mang kadi teh wireh kenging pancen tinu janten guru buktos nama ti pangresa Mama Kiai Ampel Gading ujang monyet.
di piwarang milarian kuya atuh saurama kitu tak ujang monyet kan kurnaon cenah Mang Jaga heula sadeu cenah Mamang ngawalor teh apaan ujang itu aja nerangkeun kaya ujang nu sanyana teh kitu ayeuna atuh bagian ujang heula nu mere jawaban ka Mamang ngarah ka panasaran Mamang teh kacumponan satea ujang naon sababna pangna ujang jadi monyet jeung deuna atuh aya monyet bisa nyarita juga manusia dariana keur pananyana ti Ki Jagra bari memang nya apanan pananya manehanna teh ka pihak eta monyet nu bisa nyarita ata can dijawab ku jinisna ngahulang sakedeung Raden Santiaji sabada ditanya kitu ku Mang Jagra tadi nama hoream keur nerangkeunana da kana pananya ti Ki Jagra nu tadi ge apanan masih keneh inget ngana ku hoream we dina ngajawabna lantaran sok keras inget kana kaayaan anjeuna anu keur mangsa aya di negara nya dina kasenangan ngahna-ngahni taya kakurang naon-naon nu matak anjeuna teras wae nanyakeun kana kaayaan Ki Jagra ngan ayeuna ari teras ditanya kitu mah moal nya henteu nerangkeun atuh pamikirna susuganan we ku jalan harita teh ditepungkeun jeung Ki Jagra ayeuna baris aya jalan geusan ingkah tina cocoba nu keur kaalaman ayeuna inget ka nagara inget kana kaayaan ti hareup anu keur waktu keur babarengan sinareng nu janten ibu kalaya nu janten rama bet kagagas harus ras teu karasa atuh cimatana ngembeng lalaunan disusut lajeng sasauran tapi tandesna keur Mamang sanyana kuring teh asalna mah manusia Mamang ngan ditenung ku bangsa jin wangu ditenung atawa dicipta jadi monyet malah itu nu dileuwih teh nyaeta adik kuring awewe teh dicipta jadi kuya nganya kitu kuring teu bisa hojah kuring teu bisa nyipta diri keluar tina ieu cocoba anu kaalaman ku kuring Mamang aduh utan paingan tiasa nyarita ujang teh hari nyata atuh monyet kajajaden mah bari jadi monyet teh alatan pagawean makhluk jahat dodoh teuing ujang susuganan emang bisa melaan pokona mah bisa nulungan ka ujang ulah kapalang we muga ujang kersa ngajawab kana sakur kapanasaran Mamang ayeuna ujang pokna Ki Jagra semunu dumareuda nyaritana bakating ku ngarasa ngenes jeung ngangres ngabadungan riwayatna Raden Santiaji Mamang Jagra kuring teh sancana ge nganuhunkeun pisan ka Mamang pamacet teh Mamang derek melaan atawa nulungan ka kuring bangetnya bunga bangetnya atoh malah tong boro Mamang daek nulungan ku ayana dipanggihkeun jeung kuring geus mang pirang-pirang nganuhunkeun komo ieu apa mana Mamang teu nyilakakeun teu ngaguna sika ka diri kuring puguh we atuh kuring teh ngarasa bunga ngarasa atoh nu taya papadana kuring teh Mamang sok rek nanyakeun soal naon Mamang teh ku kuring baris dijawab nu bisa kajawab kitu oge duh muhun upama kitu mah ujang atuh gerak-gerak kieu nya ujangnya regepkeun yeuh sok Mamang tak ujang salemula atawa lemur matuh banjar karang pamidangan ujang teh asal padumukan ujang teh nah hati mana kawitna ujang eta Mamang ngaso heula tuh Mamang para mitra iya aduh para wargi sadaya ngaso heula cenah ceuk Raden Santiaji oge ngaso heula ngaso para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng
harita atur Raden Santiaji cumaritos deui. Kieu nya Mamang, asalama kuring teh jeung nu jadi adi teh nyaeta ti puseur dayeuh nagri Mandalawangi. Katelah ngaran kuring Santiaji, ari itu nu jadi adi Larasati, kitu Mamang. Hah? Ngagebeg pohara reuwaseunana keur Ki Jagra harita. Barang ngadangu katerangan nu sakitu jentrena ti Raden Santiaji. Nyasa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku ayana waleran ti Raden Santiaji harita. Ari Yuswa ujang sareng nu janten rai sabaraha. Kuring mah 12 tahun nu jadi adi 10 tahun kitu. Nganya kitu kaniaya teh pihak nulian. Nepi kanyipta kuringan budak ene jadi sato. Aduh duduh teuing ujang duduh teuing. Upami kitu mah salira teh putra ka Papayung Nagri, Papayung Agung Nagara, putra Kangjeng Raja Prabu Rangga Padika pangintanya ujang. Aduh. Ya kirang langkung nama kitu mun percanten Mamang oge. Mung bisi eta abisi hal eta teh apan Mamang anu nerangkeunnya. Ada kuring mah teu nyebutkeun yen kuring anak raja, yen kuring anak Prabu nu jelas mah amah ge kaniaya. Taya kabelaanana malah kalaka ngahupungan ka ibu. Sakitu apan teu tiasa nulungan. Konyanya kau ayana kuring jeung nu jadi adi aya nu nyipta ge jadi sato kitu Mama. Aduh ampun teuing Aden ampun teuing Aden menak. Aduh hapunten Mamang menak, hapunten Mamang. Berak deku Ki Jagra harita. Bari langsung acong-ancongan nyemah sababaraha kali. Bakatingku ngarasa ajri hinajan wujudna sato katingalina sakadar hiji monyet. Tapi dah tetela putra menak tetesan raja. Atuh rembesing kusumah teh lain bobodoan putra raja. Teburu ngarasa ajrihna keur Ki Jagra. Hapunten Mamang, hapunten. Wireh Mamang parantos kumawantun ka salira Raden anak king duh isin temenan Mamang teh tos kumawantun. Hapunten Aden Raden, hapunten Raden. Mamang tong kikituan lah, tong make nyemah sagala sabiasana we jeung kuring mah. Mamang sok geura-geureunan atuh nyemah teh lah. Teu pantas lah ieu mah da di sisi walungan di leuweung malah mah lain di negara Mamang. Teu pantas lah sok lah ulah kitu. Aduh hapunten Mamang Raden, mireh Mamang parantos kumawantun ka salira Raden. Hapunten sakali deui Raden, hapunten Mamang. Nyalah geus dihampura ku abdi Mamang. Aden ayeuna mah mending hayu urang kepadumukan Mama Kiai ka Padepokan. Sawios Mamang Maden. Nuhun hawatos Mamang masuhun. Aden hawatos. Isin lontaran kuring nage wujud kieu dina wujud monyet. Isin Mamang uing malah. Ari Raden make isin sagala. Mending hayu kan itu da caket ieu ti dieu ge Raden mamanawian we atuh Mama Kiai kersa nulungan ka Raden. Tiasa ngalanongan ka Raden. Na atuh keur jongjon ngobrol antara Ki Jagra jeung Raden Aji. Bari sababaraha kali Ki Jagra ngolo ka Raden Aji sangkan kersa ngiring ka Padepokan. Kurunyung taya nu datang kadinya lain deui ngagebeg pacampur jeung bunga. Keur Ki Jagra mah lantaran anu sumping teh pangersa Mama Kiai Ampel Gading. Nu sumpingna disarengan ku Ki Badra nu tadi ngahaja ngawartosa. Ki Jagra langsung ngabagiakeun. Aduh Mama, haturan nuhun parantos sumping Mama. Saha ieu teh Jagra? Ieu teh Mama Guru, Aden Raden sumun ngajadi wartosan ku Ki Badra teh. Adi Mamang sumun margi tadi teh basa kadieu teh duaan jeung Ki Badra. Sumuhun jisim abdi teh ngaraos
Raden mohon ngobrol sareng kuya padahal wujud Aden mah sareng eta raina teh model satu mama Ki Jagra ngajelaskeun ngaso heula para wargi anu mulia ngaso heula ngaso. Harita para wargi kontan Raden Aji ngedeprak deku baripokna teh semu anu dumaruda. Eyang, yo abdi ngaturkeun semasungkem ka salira Eyang. Hehehehe. Hatur nuhun kasep bangja Eyang teh ditepungkeun sareng nu kasep mangsa ayeuna. Ulah rusuh teuing ngobrolna nya kasep urang bari diu. Eyang mah jeung deui teu kaop gancang teuing nyarita sok kaselek. Sok batuk. Aduh, nya langsung we batuknya. Baler Mama Kiai ampel gading es tuning matak pikacongaheunaker ke Raden Santiaji mah. Ari Raden Santiaji nuwujudna monyet teh harita mencerong seukeut naker kana rarai Mama Kiai lajeng tumaros. Keheula Eyang heran abdi mah. Heran kunaon Raden. Make heran sagala rupa Raden teh. Sok atuh heran teh pedah naon kasep. Eta Eyang panabdi teh wujud monyet artina hiji satok kieu. Tapi Eyang mun sababaraha kali nyebut kasep ka abdi. Nya Eyang mah kalagu mujeng geuning ditaros kitu teh kunaon. Muanya disebut dasa ye dapat lucu make nanyakeun kitu. Tapi teu naon-naon ku Eyang diwaler kasep. Pengal tu Eyang lah ngarah kapanasaran abdi kaubaran. Dana King Raden. Keur Eyang hidup teh katingali saurang-urang kalih pohara kasep. Najan nya wujud satu lahiriah namonyet. Tapi da teh lah hidup teh apanan saurang-urang kalih terahmena Trembesing Kusuma, putra raja ti nagri Mandalawangi. Waktasna seet.